Terus kan ya. Jadi akan sih sabar ya. Pemuda pamudi lamun ayeuna teh jadi nikah, gagal dalam bercinta, ulah putus asa. Move on ya. Nya abdi teh sakit pisan Pak Ustad, tos putus teh nya. Jadi anu sakit teh masalah putusna abdi teh Pak Ustad. Sudah putus tapi masih cinta teh abdi teh Pak Ustad. Geus putus masih stalking keneh. Tos ayeuna mah pilarian nu anyar. Nyuwunkeun ka Pak Ustad di dieu, nyuwunkeun ka Pak RW. Tah, Geus aya nu anyar can. aya ayeuna teh Pak Ustad. Oh aya. Mohon Cepatnya. mohon alhamdulillah abdi teh nu anyar ayeuna teh. Abdi gaduh ka bogoh anyar. Moal ele nu tipayun. Nu tipayun jangkung ageun nu ayeuna rada pendek. Eueuh nu bane. Pesangka geuning saruana. Dasar 11 dina foto geus pisan asli nama jarawatan. Dasar editan. Gelis nanti diedit. Nya mode beauty Pak Ustad.